barudak nample ulah nu lain. Epan. Beliin yuk main kolekti. Di mana? Di lapangan. Ayo. Tuh ayah cewek. Iya. Itu tinggal lakuat herang. Cingin. Oke, ulang godaan. Ayo. TW boleh kenalan nggak? Boleh kok. Ngobrol nggak semoga kaboga can. Can emang benar. Kamu nunggu gede bogohannya jeung urang. Aduh, geus gede mah urang geus di kajeng batu meureun. Kamu heueuh. Untung daek jeung singgul mah tara jajan. Iki bukan. Ayo cenah tadi sengaja main koledi. Desiranya urang dek pernila. Urang mau diajak kan? Ulah incing dia di imah bisi hitam. Dadah. Aduh, iya buah kamarana nyemukat arawuh hiji-hiji aja. Aya deui jambe. Ih, aya jeung gori nangka naon teh. Astagfirullah. Ieu lembur balangsak-balangsak teh najis. Tuh aya awi gombong halangan. Mana awi gombong tapi biar. Kita main awi gombong ieu. Kita mau mobil semen. Woi, pedasan kebot ka mana sih ya? Duaan bae ka sumur jeung baud. Aduh wae ngomong teh mah. Yang ditampilin dua suku sugan. Galak ka mah sih ya, leutik-leutik dasukun kana botol. Awal waktu depan. Man, ini tadi tuh dia ada tetap jeung sumur. Bejemet. Itu barudak, sampelkeun. Woi barudak, aing miluan coba main koleci teh. Mau kata koleci na? Oh gaya aing na. Lanjut delanya. Git, panas-panas kieu, kosna ngeunang ngarujak. Wah, benernya si Aboy. Kira kurang duaan teh, mangeun atuh. Oh, oke sih. Aing mau dianggap Aspoho. Aya gunung Merapi geuning deui teh. Gunung Merapi teh, Gunung Parongo. Ayo guys, mangkat lah. Ayo. Mah gunung Promo teh. Arak ngedenge gunung Promo teh. Gunung Parongo. Oh, di mana? Pongrongo. Di Abdul Hutan. Woi. Siapa budak? Karumpul kos anak pelit keur disusuan. Ngagali sumur mah. Katanya ponakeun mah dieu. Galak amat sih ya. Ayo ge mari lola ka kebon jeung aing. Ayo. Ayo lah. Ayo lu kajun butut ge. Ayo. Tidak ada. Yo, ayo nama sarariam nih anjing ngalah buah. Ngalah buah di mana mah? Atuh ngalah buah mah di mana ge? Na tetangkalan mah nya di pasar. Yo, budak teh di pasar. Emangnya heueuh. Tonggeus kali tuh nama gerah rangkat. Oke siap. Siap. Kade nangis, kade itu surah eta. Titing heula. Kunaon? Geus ge aya mah susah. Aing jeung separan ka dieu. Oke, kitu mah. Oke.
daripada orang neangan gua mending kene orang main koleksi wah. Ayo. Kan. Tuh ada pohon gedang. Man geus ya nu ngala aing nungguan ayo. Wah, luhur amat ieu teh. Ini mana kerenan seorang bekos kang kiwa. Ayo teh tereka mana? Dua nu kos liang ieu. Ini ngobrol temen mandi heula. Bisa wae ngarayu deh. Wah, kayak kabog ulang tuh. Sapakeun ah. Kabog deka mana? Baik di ka warung. Ik dia temuan ke ulang awalna. Ayo tuh. Orang mana aja kan? Ramai minum mulanya. Buat kamu. Ngaran ayo budaknya, ngalah buah di tadi saya saja macan datang. Oh, ieu teh nya kumadana bae Bu. Nya, ieu teh bulukan manten malah. Kook aing ada. Pun. Ayo orang tayang ninggil lah. Ayo ah, jangan lah. Ayo bukan. Dia mah, koleksi apa? Koleksi teh bagus jalan gitu ya, terus berjasa. Baru dapat. Aisyah budak. Kita ngalah buah kalah main koleksi. Iya, pohon mang, aduh. Ai si Pai jeung si Epan ke mana? Nah, tadi cakap itu orang aku. Ayo orang jangan ge lah. Berangkat Kan ge menang buah. Ayo. Ayo mangkat lah. Man udah main koleksi deh tadi. Kang Giswar eta. Kilik tempo sia. Budak teh keur bobogohan jeung awewe di tangan teh. Ciksa sia dro. Mundel tempo tuh. Ninggal nya. Ih, ayo orang gerebek. Ayo. 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 Ai kutuhai, aing maneangan. Karena bobogohan. Belum udah bilang bos. Elesnya mah coy. Kasih menjadi kerang ngeledek ai. Mah buah jeung ngarujak teh. Awah buahna. Betul jadi ngalah buah teh. Nah, aing malih. Di ayah kabogoh ulang jadi jalan-jalan lah. Alah sia boy. Bung poyo ngapucin. Aduh, pajaknya terjadi atuh. Jadi dek dikumahakeun ya ayeuna. Ayo orang. Kadang-kadang burung prongo tadi ajakan. Ayo. Nang ngajak buah, Ngerujak naon? Buahna ge. ngajak cinta ge. Apa mantep. Bisa bae bayar. Hmm.